Tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang, disadarkeun sadar-sadarna, urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang, sabada ditafakuran jeung dimujahadahan kurang, pertanyakeun naon sia kahayang sia, naon karesep sia, dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah, Allah resepen tah henteu, kok sia kahalangan sih ku macam-macam nu kos karar itu, hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah, waris sia hirup sia rugi amat, kok kahalangan ku baju, kok kahalangan ku kitu sendal, kok kahalangan ku macam-macam nanaonan. Setelah kurang dipicinan Allah mere sadar ikhlas anu luar biasa. Nah lamun geus datang kadinya zadathum iman, tambah iman, sebab karasa kan punya iman urang mah kuarikeun disungut doang encan karasa.